Dia marana. Ini kerusuhan corona. Gusti. Maul, pokoknya ya imah urang mapan beunghar steril di rumah ulah kuman cicing heula. Cicing. Aman cicing heula daguan di dieu. Ye ieu deui. Aman. Aman naon eta nu kajenolan. Naon? Sanajan juragan ngetong gitu-gitu teuing atuh juragan. Naon kajenol? Irungna. Oh, Nya ih. Cicing. Tos itu. Dongo. Astagfirullah. Cicing ya orang miskin mah kalah sapisan nu kami bisa tepa pambang nama. Cicing mal bener. Nah kalau gitu lah. Astagfirullah. jurang tapi kecil-kecil nasib. Geus steril. Lain kata seserian. Aman. Urang teh nasib teh kieu. Geus. Hayang seuri we atuh urang mah. Ya wayahna maneh jadi jelema sangsara miskin mah datang ka beunghar teh kudu mengikuti prosedur di dieu nya. Hampura-pura. Hampura ieu dikit. Meni nyesekkan hatena teh. Ayo teh dieu. Dong. Gusti, Urang urang tahanan lamun bener gitu. Geus. Sok bulu ka dieu. Mempat kieu nya. Meni kitu-kitu teh beunghar. Ayam diuruskeun ku si itu. Usaha si Lilis. Heeh. Kan bae eta mah urusan abi si Lilis mah. Orang satpam minum tulis. Jerok. Tenon. Tah kitu. So. Tah kitu diharana sing ngarumasakeun. So, rek naon ayeuna maksudna teh rek naon? Ngomong atuh. Ibu ah. Kieu juragan abdi teh keur pisak ayeuna teh nya Bu. Kapisah kunaon? Ku peryogi butuh abdi teh juragan. Duh, butuh naon teh. Manawi panjuragan ngejalmi beunghar. Nyapugu atuh paran mah kami mah kamari geus asup koran atau asup muri pangbeungaharna di dieu teh saha Asa teh pernah nu beunghar asup muri di dieu mun dunia beungharna nya Bu. Cing, sok kumaha. Abdi teh bade nambut artos juragan ka dieu teh. Nambut artos. Kumaha namun Nih. artos teu salah nu Abi kamari teh dibayar Tuh, iya nu kamari teu mayar teh. nya nu eta 2 bulan teh dibayar anjeun teh bari kumaha ieu teh ayo nanti kinjam deui teu meunang Teu meunang. tong akang ngomong teu meunang Tah, Itu diberi kesempatan ngomong. Nyari asal atuh. sok mangga sok kumaha Ayeuna kamari teh acan mayat teh kan abi tos hajar. mohon Sawingan nikahkeun budak. aya abdi kamari teh ninggal ieu pamajikan teh di mana di Gria tah dengekeun. Maneh teh. Gaya itu. Terus kumaha mi teh kumaha ya kudu dikumahakeun heula ieu teh. nu kamari kedah dibayar heula punten Yang kewat tuh disakalikeun jeung ayeuna. teu kenging Dengekeun. Juragan, nurut arta juragan. apa wae sia kamari teh teu bayar Dengekeun ku maneh tah. Pokona mah maneh ulah melas-melas gitu. Rujit dari pengajian lagi melas gitu teh. Aing mah. Nih atuh mami. teu kenging Sok kumaha mi? Rasakeun heula mi. Ieu. badan abutna sabaraha ibu teh Sabaraha? 10 juta we juragan. Aduh. Kumaha ieu kumaha? 10 juta. 10 juta. tawa ka dibere pih nu kamari ge 20 juta teh dibayar Tah, maneh teh geunian. Ai kemarin nginjemna ka saha? ka mami Manaha mami teh bebeja tuh. eta mah duit mami ayu papi kan lumayan gimana Eta teh makan ke umroh teh. Sabulan di doma abdi ngajuru mi. Tenang we pokona mah dibayar. Pan sih teh? Seueur. Maneh ngajurut ti mana do maneh jaluan. Aman nanti dikawinkeun jeung bapana ku abi. Paingan atuh. Yo, boro-boro ku batu dihina ku pamajikan juragan ge ngahina. Da pantes maneh mah beungeut dihinaeun tuh dah maneh mah. Pan me dibere. Mantan karombak na beungeut teh lah. Kumasa abdi mah juragan, boro-boro ku juragan. Ieu ku Nah. pamajikan ge pan dihina kitu. Heueuh pantes Ini maneh mah. melankolis bapak makan me dibere duit atuh. Geus ayeuna mah lah yo. Maneh nu kamari tah jeung pamajikan teh ngomong deui jaluna teh. Geus nginjem 20 juta, ayeuna rek 10 juta. Eueuh pokona mah lah. Geus. Eueuh ti teh mah makaning. Aya sawah maneh di Sepadan can duit tuh. Nuju aya pada dibuat pisan. bohong juragan. bapak nuju moe pari kamari teh Tuh, maneh geus loba. Maneh mah keur miskin, lemah iman, loba ngabohong. Eta mah pare. Kumaha ieu? Moe dihareupeun ieu mah nu nitip. mumpun ayo nu nitip ge canak we tukang bayar hutang Lain. Leuwih galak ti salakina di saruana abong ieu ah. Lilis lilis kamana si lilis ya nu pinjam duit Teu perlu loba dipus ka dieu maneh. Ka dieu. Yo derede duanana yo.
balik. Jadi bawa keluar ya. Mending balik. Jadi mau dibere abi. Wah, kan bisa dibayar, Pak. Lis, lis. Usir. Ya mana sih aya gawen atunya tos mana? Naon? Ayeuna hirup jelema mah bisa luhur jeung dihana. Nah, Kita orang nu di luhur lagi. kami mah ya 10 turunan. Iya nu di luhur, itu nu di handap. Tah, Eta mah penting. pantak pegang dia gawe bating dia anak. Dangukeun. Ayo, ayo Saya itu atau giringkan. Kan wae, nu kalau dikasih hati dibayar 20 Tuh, gitu. tuh. Dibere deui abi jadi teka gria. Lilis, Lilis. Lis, keluarkan lis, keluarkan lis. Waalaikumsalam warahmatullahi hutang teh Ayo nama ngelapan lebar iya tikanit ya pamere. Astagfirullahaladzim. Kemana Pak Ustad sholat subuh? Iya nuju cara Oh jur kalah. Panon poe di tengah-tengah. Nyana jam sabaraha? Ieu jura naon ujang-ujang nuju narawan. Iya nuju cara likpa menghangatkan suasana. Minuman naon eta? Mari Mas. Minuman biasa, Mari Mas, biasa mari. Menghangatkan suasana. Ada ujang tos salat ieu tos salat aja. Sholat. Ay sholat teh naon? Ay sholat Ieu naon? ujang-ujang terang teh pami minuman keras teh sangat tidak halal. Dilarang oleh agama. Keheula Pak Ustad ieu mah da ieu mah cair. Jang. Henteu teh. Agama ujang naon? Iya teh. Islam eta. Islam Pak. Itu nih jadi. Sami. Ya bikin ngiring ya abi mah. Atuh dosa meureunna naha ieu. Tos ayeuna mah. Kan ieu tos adan nu adan. Ayo urang ka masjid, urang salolat. Sholat. Sok lah Pak Ustad kayak gampang urusan orang mah. Gandeng bisa dijejet ya. Kalau namun nih harare saya di Bisa dijejet gandeng. Gandeng sih. Sok Di dor ya. ya Pusing ya ya. Kumaha nih? Nah gitu meunang. Gede kitu Ustad lo batu ngadar bedug meureunnya. Bedug kitu. Lo bang ngadar bedugnya. Nah, geus eta lieur Ustad eta mah lah. Dibere hanteu. Sombong pantina usaha tuh Bu. Senang buka capek beberes teh. Usaha kali nama Bu lain naon pan urang teh kudu usaha ikhtiar. Sugana diinyeman ku juragan kemet. Ngadat we gede duit mah eueuh meureun eta teh. Wana jeung salaki pamajikan teh sugana teh kitu payan ceuk batur. Eta geuning perang nyeum cenah paksa eta 2 juta. Nah, dan teu ka abi hungkul. Ari eta Pandan teh di pamajikan urut naon eta nyeum. Poho deui. Teu apal urang mah. Nya meureun biasa we ibu-ibu mah panan kudu meuli bedak. Hana saera urang geus Kudu arisan ngariung. Dibayar cenah geus berapa? 4 bulan sa 15 poe. Bae we tong dibayar da moal mere nginjem deui. Geus lieur. Ayeuna kieu Bu. Ngadenge bapa mah cenanya. Pas eta teh aya dukun sakti. Sugan urang bisa mohokeun. Mohokeun si eta teh si Abang. Oh. Ngasih Abang teu nyeum teu nagih ka urang mau bodyguard sawak bapa mah. Bagas aya mah kieu we urang dukun teh we nya. Nijinan lain ikon kitu mah. Anjing we bapak abi mah moal milu ah. Heukeun bae lah moal dibabating karunya kitu na mah kemudian mah kababating masalah. Bae lah. Urang we geus lieur kieu ah. Bae lah geus beberes we di imah. Heeh, anggur mah. Ayo biasa. Eueuh. Ante dibere duit. Nganjuk heula teh ka bicucu, nganjuk heula ka warung ka bicucu atawa ka Ngampar bincor. wae. Emang lagi dibayar kamari. Wayahna we heula kitu kayak mun meunang eta. Mun meunang. Pokoknya mau teu dibere duit moal nyangu, moal masak. Geus Heuai we heuai. Punten. Sepada pribadi sih. Pribadi om. Oh iya. Abang. Bang, Lagi. sok salik, Bang. Salik lah, Bang. Kumaha ieu? Duit teh anu geus lila. Tadi barudak ka dari eueuh. Oh. Tos ka dieu, Bang. Mun tadi ieu. Lain kieu, Bang. Aduh, urang teh tas barang siar jeung pamajikan teh. Ka aya dulur beunghar, Bang. Juragan kemet. Tapi can mere, Bang, gitu. Eta mah teh hayang nyawa, nu penting urang mah hayang ayeuna dibayar we. Aduh, kumaha tuh, Bangnya? Urang minta waktu lah 2 poe, Bang. Aduh, 2 poe. 2 poe bener, Bang, moal mislek, 2 poe moal mislek, Bang. Iyalah Senin. Ayeuna geus Senin. Ayeuna nek 2 poe deui.
Ya, ini bener Bang, 2 poe Bang. Dia mah isuk sore wae ngomong. Isuk sore wae ya. Ngomong Senin juga mah Seninna loba. Ya, bener Bang, kieu Bang nya. Ayeuna kieu urang saklekeun Bang mun 2 poe abdi masuk, bae tuh domba ge dibawa lah bae. Sana ente itu mah ya dombana sabaraha kira-kira. Eta teh domba teh 12 jutaan, Bang, 12 jutaan ya, 12 jutaan. Abi bunga jual teh lain domba abdi tadi nama, tapi lamun abang maksa mah mun abdi bae lah rek ngomong kana bogana, rek dijual. Kalau hutang sabaraha hutang? 10 juta Bang, Pan. Ieu mun opat domba dihitung paling 8 juta, Bos. Atuh saya Urang teh si malina ngarit wae meureun. Ya jeung mana tuh, Lot? Oh, ngaritna. Doan. bae Bang 2 poe Bener tuh di imah ieu. Acan. Bang bener Bang nya. Lasing percaya Bang ka urang Bang. Geus sikat bos, dombana bos sikat bos. Dombana naon bos? 2 poe bener Bang nya. Bener 2 poe janji urang Bang. Akuarium cupang mah dalam di jalan. 2 poe Bang. Jaminanna naon? Jaminanna Domba, Jaminan domba. Heeh. Bawa domba. Engke mun 2 poe teh ieu pek domba kitu. Panas bela diri kan. Tah kitu Bang lah nya. Ayeuna urang rek balang siar heula Bang, rek anu mere di ka urang tah kitu bener Bang. Tapi pokona mah kan anger tuh ulah maka ayeuna. kitu we Bang geus. Urang rek salat heula Bang Nah, ya. tarik ngabohong deui. Bener Bang, hampura we Bang ya. Bener ya 2 poe deh 2 nya. poe Bang. Bener. Yakin 2 poe Bang. Ieu naon? Bener 2 poe Bang. Ieu naon? Ya. 2 poe. Ieu naon? Ieu naon? Heeh. Lain cau ka Omar. Aya. Bu. Arek ka ieu heula nya, ka simbah heula. Mumpung beurang keneh bisi kapeutingan manten di jalan. Kada we di imah mah sah. Sugan aya simbahna. Ngarah teu lieur teuing urang. Kada we nya paling bisi balik rada peuting. Telepon setik deh. Waalaikumsalam. Saha aya tamu gini ya. Mak, kalbat. Alhamdulillah sok kalbat. Ieu tutupan wae mah. Tutupan era loba batur ah. Bisa disangka ngadukun. Pan leres mah teh abi teh leres simping ka dieu, pan teh bade tataros itu mah. Taruh ka saha? Naon dasar kumaha ujang teh? Sanes sampai teh aya ngawartosan tentang ieu abdinya. Nya amun gaduh masalah sasaran teh Kumaha tuh balik calik kumaha. boleh cari nya. Kumaha gitu teh. Kumaha ujang kumaha tadi rek ngomong naon? Oh, pan abdi teh aduh ya sasat nama gaduh kalarpat wah cek tatanggi mun boga ka susah atau boga masalah Kumaha. datang we cenah ka. Oh si mbah naon mah teh namanya teh? Abi, Mbah Kirun. Oh, mah kirun aya cek. Eta tatanggi abdi mah jamrong cenah. Dah, Oh, pada ya abah maro bangarana rek jamrong, rek kirun, rek kardus, oke. Aduh. Bebas, dah mah jami bebas. Masuk. Jika Terus nama kumaha? mun tatanggi abdi mah pada ningali rambutna mah punten nya. Kumaha? Jamrong kitu marana. Iya. Tuh caka mah jamrong. Ieu teh caritana teh hayang menang bukit hese jang. Kumaha Abah teh tapan oge. Waduh, Tengah dahar naon? 150 tahun tapa di jero guha teh bener. Oh, tengah dahar kana belut gitu. Belut, sangu. Pokona masa bangsa ning papaitan amisan geus tara mah. Kumaha sok aya naon ieu teh? Berarti laras abdi teh sumbing teh kadi teh laras ka Mbah. Nyaras itu ajang ujang miskin. Pasti mama nyebutin lemah iman geura. Panganggurannya pasti kitu. Pasti Pasti banyak teman si itu mau ulah. dipakai ya. Ulah. Kitu abdi teh mah. Nya intina abdi teh meureunnan di bejan ku tatangga abdi teh boga ditagih wae hutang mah. Biar tagih wae hutang abdi teh nya rumasa urut ngawinkeun budak abdi teh nginjem ka modern tenir kitu mah. Ayeuna nih ngasih abang bareng abang-abang teh. Jadi Hartos boga mah. hutang. Hutang kartos mah. Kebuka hutang abdi teh ngeureunnan. Terus. Ditatagih wae abdi teh mah malahan mau diancam segala rupa da moal naon tah. Aduh. Digar tah si abangna teh. Bagian kami nu kitu mah tak gitu, jadi aduh. ujang teh yang kumaha teh yang Aduh, cenah kumaha, yang cenah kumaha. Berarti abdi mah pas datang teh ka Mbah teh nya.
Tepat pisan ieu dukun sohor teh ieu. Apal mah. Aya ujang terlajok wis. Nah, naon hubunganna kuis jeung dukun sohor mah? Hah? Teu ingat tuh naonnya. Tidak ka kuis. Koran. Oh, sok heueuh abdi teh apal ti dinya. Tah. Abdi pikeun ka lieur mah. Nampo berarti. Oh, lieur teh abdi olahan mah pamajikan ge geus ngamek wae ka abdi teh mah. Geus teu hayang apal. Gelah daguan aja. Daguannya. Banyak nyanak naon? Cicing jeung pangurusan aja dia ieu ya. Dukunan. Waduh, ini di kantongan mbah berarti bener. Atuh anu ngaranna dukun mah kudu kieu, Jang. Da abdi we nyanak cai bah atas. Nya ku kalaresan pisan berarti ujang mah eta ngadenge ti tatangga ti saha? Heeh. Benernya. Heeh. Tapi keula Jang ieu teh da abah moal bisa kumaha ieu teh da pan abah bawa kukutan, jurig biasa jurig. Kudu telepon heula. Ditelepon lah jurigna sibuk henteu gitu. Sakti bener itu. Teu da jurig nih. Depannya. Yuk, kemadin.